Ulah minta wiridan kagak, siapa nggak sebab wiridan hes, asal tas isa hes. Pan kain SD iya gimana dah. Sebulan batur minta wiridan diberi deui, batur manu sholawat anu hizib nu macam-macam, termasuk zikirnya nangis pohon meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai. Siapa wiridanana asal tas isa hes benges. Geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hes doang. Kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu HS nonton TV malulu. Jadi geus sedeng ku HS ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya. Asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah. Nah iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikan risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikan karisalahanana titik sakadar nyampaikan. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasana ge bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inama atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu. Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah minta bayaran teu. Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran
bagus berarti jangan akhirat. Kak Uin nya udah bahasa yayan minta bayaran teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai berarti la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia mung nuduhkeun nya nyawa inge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Penci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Ieu. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa teh ceramah teh. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Asep eta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh heuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lu mantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikan karanjeun kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan mana kajero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khaliq naon dalilna bahwa pangeran teh Allah
bejakeun kitu dalilna aya dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadal melan nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampekeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampekeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampekeun pangeran teh Allah deuk nyampekeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan hanet ku tabiin terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengekeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beuki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beuki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain dek dakwah tah makos kitu mawa sorangan mun beuki kopi mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna teu beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masal terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur
ya kuarita negara mana anu masih mempertahankan Al-Quranul Karim lain Quran anu teh hebat lain Allah ente erek kadukung tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jelema-jelemana ieu nu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu cereg secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang dek bersatu tuh lamun urang salap atau nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya saya Haji Nasir mantep geus tinggal diganti ge nyana kos negara deui tapi ieu mah Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nu sok di talian ieu di kaluar cau ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya ki di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh negara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun nu gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri guys cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong kos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema gerak kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siem kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu aya ngrarapi insyaallah hese jasa ngailah ma'alar rasuli illal teu aya rasul kecuali nyampaikeun risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahueun kana naon anu dilahirkeun ku anjeun
jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka Rasul nyahoeun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikeun jeung mana anu disumputkeun anu disampaikeun apaleun ku ari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah iyalah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere julmiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat be sahabat ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya mah eta waduh berat jasa nama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna terus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa jaziah imah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan ka imah hees deui jageuna teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku hees ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus ha guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya masya Allah eureun subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawal gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma alar rasul illal balagh Allah qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabithu wat-thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ka Australia datang ka Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok ka ahli-ahli Pasar Kemis ka ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngarok ka kajen mad bejakeun mad
la yastawil khabith wa thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dieu haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu diantarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus leumpang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantet jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya manfaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang nabi innamil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya manfaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah faqala cekang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji pake jihad fisabilillah pake sedekah fakir miskin ngabangun masjid pondok pesantren dan lain sebagainya eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca nanaonan teh innallaha sa'nya na Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib moal narima kecuali nu bagus nu halal ulah oh jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah tutup lalaki eta geus atuh ai diharamkeun ku Gusti sugan teh mah jaya manu nginumna ge orang kafir ieu abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be jaloba Yahudi ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja nanaonan barang haram anu mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua aya khabith jismani aya khabith ruhani aya thayyib jismani aya thayyib ruhani aya haram secara jismani bir khamr mensen vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani tai eta teh najis jismani tai kotok pertaian getih eta najis jismani khabith jismani aya khabith ruhani
Mana hobis ruhani? Hobis ruhani teh basul khobais ar-ruhani al-jahlu. Hobis ruhani teh bodoh. Hobis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria hobis ruhani, hasud hobis ruhani, takabur hobis ruhani. Kaya tah hobis teh aya hobis jasmani, aya hobis ruhani. Toib sarua bae, aya toib jasmani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung toib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Malah anu make teh lantaran sutra atawa anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama nya meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringkak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae, aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kada dengekeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawat tai kotok di luhur di kieu-kieu. Oh siapa najis. Dipaksa kurang di gitu-gitu. Ayo. Dikenakeun kurang ka baju jas tang. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar we didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa ya. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khabis ruhani, sekupi ti Atut, hehehean, huhehehe, pasang ku sia otak, khabis ruhani tah. Beres ya dah ngomongkeun batur, anu, imbul rasa takabur, khabis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna. Inu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah.
sarua bae marah bae wari ngecek kiai behel kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek insyaallah ya tuh kiai mah kiai bae paling ngariung nyalateun bae penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tak kiai kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram banyak kieu make ekstasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun ya baik kiai kuari boga motor kan henteu lah teu kudu ceuk henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sebenarnya emang kreditnya ya DP nangan 500 sak kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsomkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani diterima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dinya salam urang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur mohon aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari tiatut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai cepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah
atuh neuk aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tadina nikmat salat di beuting kuari leungit gara-gara istighatsah gin istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta? Khabis ruhani asup ka jero awakna. Geus puguh baheula di zaman Golkar, sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuina, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blaraja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib. Wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngendahan ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min zalika min zalika ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah orang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dalik wa man dalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas taipodol sero ikhlas oh ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tamah nu kos kitu cenah geus bangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyulusup istigha dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga
kuari tibalik agama jang dunia yuk orang maca sholawat nabi baca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan, panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah, ibadah tata istighosa jang atut, istighosa jang weha, istighosa jang lurah, istighosa jang partai gerak modal marakas ya kahartin teu supaya ngerti ya aing ye aing teu keras ya teu ngerti bego. Itu kehartiin baik ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan langsungkeun jahna jangan langsungkeun mauna neraka. Masya Allah mantap inggis meringkat bulu jakulang meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sembarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah ayah lu datang deh Waalaikumsalam ya itu mana boleh tidinya di Jati cenah kenapa ya itu naon di tas iya duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kena atuh aya diterima bae atuh teu kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta ayah 15 juta mah Scoopy mana mentanya kabayang gue nya ayo itu masalah tuh itu mah doa apa itu nya mun kayak bapak kadieun kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teu akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekadvitas etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur
Icoel mah kutai kotok marah, tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seri. Hobis jasmani mah marah, tapi hobis ruhani mah seserian. Matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu. Diajak silaturahmi yuk ka kiai embung. Kunaon? Embung. Ayo, keur ieu pan sia osok. Embung, heulanan. Kunaon tuh? Mung heulan. Keheula sia kunaon? Aing narima. Isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung aing mung kayak bae lah pokona mah beres. Nu dibere mobil Honda aya sedan, nu dibere Avanza aya, nu dibere Scoopy aya, Mio aya, nu duitna bae aya. Kuari deleukeun sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lantaran maknana hobis ruhani mimiti bana karempes. Haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon. Dah setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan. Katentreman ibadah teh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya hobis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka hobis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah. Itulah ia khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal khiro nah iya bejakan Muhammad takur hobis baik hobis jasmani maupun hobis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakangna teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh Jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu pala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan kene teu umroh bagusan kene teu munggah haji bagusan kene teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta hobis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye
Atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali. Iya sih. Gantung sih aku aing sih. Iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib. Can anggeus ieu teh wallahu a'lam. Ya Allah karim. Wa adnan nasib at-tasdiq wat taslim. Pangahandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mau nyaritakeun wali ngajebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali ja aya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoan ke itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi tenyahun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama kawali teu poha. Di sisi eta, di sisi lain berat di Syiah. Jadi orang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati, bakal peberencai umat kaula masing-masing engke datang ke 73 golongan kabeh ngajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mantap maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang. Nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana. Hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy. Norekat sih jadi kos gitu. Hasil norekat teh haju nyandung opat. Mantep. Jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantap ari ilmu nama di dulu ilmu di Tasikmalaya Bah Anom akur, ilmu ti Banten akur, di Jawa Timur akur, nutu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan. Mendak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur, barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti di mana ngamimiti ada norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Nyaho pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Buset wayah Noel wayah ngagelang giliran kos gitu no mantep dah. Giliran anu urang pemajikan gesare anak gesare leket urang kuda ulah gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pemajikan nyahoan urang hee ulah kena kanyahoan. Ieu mah bebeja ka pemajikan neng kakak norekat neng. Entak sing hade janengnya kakak kaya ulah diganggu. Emang sana ngaganggu. Ieu mah ulah ngaganggu ka kakak. Paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh norekat teh kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Jadi naju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah tarekat. Kosorat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmu ruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Gitu atuh.
jadi engkena sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariateun pake kurang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat. Bismillahirrahmanirrahim kapanggih jeung budak akur kapanggih jeung nini-nini akur jeung aki-aki akur jeung nu sugih akur jeung nu susah akur jeung rangda akur eta mah akur bae mamana jeung rangda mah terus jadi urang teh biasa bae mun bisa mun teu bisa ngasingkeun diri asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah mulai urang kholwah jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa loh masalah mah enggak bae ternyata teu bisa hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema oh kholwah kholwah nah di perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu cek teori mah asa hese tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah ka dieu ya cak Gusti Allah batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa batur mah teu kuateun kok nya mah kuat ih atuh panu Allah digulak-gileukeun ku Allah batur mah sare nya mah kerek ya tuh masalah batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring kharikul adat eta akur jeung kebobule eta dibedakeun urang ku Gusti Allah kumaha ngamimitianana ieu anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula saenggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan saenggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubuhan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman bangun amis amat dideuleuh ku urang mah dahaga minumanana nya kadeuleu amis nya tiis kadeuleuna haju cuaca panas aduh Masya Allah ini amat cobaan asaan kurang seripit wih nya tiisnya amis teruskeun lak turam hayang kene nginum deui hayang kene nginum bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeus ngaji cobaan ku ari ceng bulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat coba lihat dicoba ku aing sia coba inon ya ih tambah bir jadinya ayo coba inum ku sia embung berasa nu mantap embung haram wauheun ka Allah melalui syariat haram ni minuman wau ta ka Allah melalui syariat ngaranna embung nya nama haram dibere kurang awewe orang Lampung putih waduh Masya Allah haji bubuka di harapan iya susuna meni neuntreu ya gitu apemna kadeuleung set pelan coba tah nyana geus ridoeun jasa kasih hayang nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun jadi nyana hayang disodakohan duit teh butuh hayang sodako eta jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako ih keheula kon sodako kiamat kabalinger ieu
sodako kos ieu nya geus hayangkeun jasa ieu jadi geus acep teh sodako kadinya nya mah duit batu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nya mah segala rupa teu butuh dahareun nya mah butuh ge eta kimbo cek nya kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wau ka Allah melalui syariat dulu salat zuhur gegeraan bae nya neangan samping sajadah dan dek mana sih ya sholat dek kau tuh kadangnya surah azan berarti ke Allah syariat ketika tak si hayang motor hayang buka duit itu iya motor iya tuh buka duit kredit ku sia DP-nya seberapa 3 juta ngan bukana 1 juta yes bukana mah bayarkan 2 juta dia siang nginjem ke aing belum tuh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit bayar hiji tah 2 juta nah jadi 2 dasya geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauhun ka Allah syariatna can anggeus moal dari wali syariatna ge can anggeus teh can anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana sia boga duit henteu haju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah aya manu nginjeman ye di aing aya cek Umar teh ngan kieu di mana-mana sia nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia gagas saha masalah can wauhun ka Allah can wauhun ka Allah can make kana kulo kodin jarana tah eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu aclek-aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bolana lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih cara na kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna saenggeus teh mengenal wujud kidam bako dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan biasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir kedua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan timimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu meunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat ka manehanana tah haji salah orang diinstruksikan kudu terus bae kajen teuing salah sebab itu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batu nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar barang nyana saw leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi keunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Hayo. Pas waktu salat, waktu zuhur teu salat guru. Asar teu salat. Bingung murid. Je, kumaha nya ieu nya? Guru geus teu salat. Ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon. Tuturkeun aing.
Iya sih aing nuturkeun bener lah banteu. Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing nuturkeun. Maghrib ge teu salat, asar ge teu salat. Urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Pipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian. Mainnya cenah aya teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Terus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus. Aju dituturkan ku batur atuh wah tambah urusannya na jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa jah hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru lah nuturkeun aing masih bae henteu kula bandek nuturkeun bae ulah siapa heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae dari ka ngojay jak ulah ge bisa ieu nutur cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa nya ngojay bisa pelebah ka seuneu ayo sia aing tuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutu ta eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajenting salah teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsuna dek ngopenan lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-na cek Gusti Allah leumpang cek Gusti Allah salat takbir si ada eta pikiran ulah kade-kade tu si teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah deui pembimbing nupang sagalana mah aing lirik ulah sia mah keur dibimbing ku aing aya nu liwat ulah sok meuli bujur geus sekarang ngagitekna di deuleu keur salat sih mah leuleung ngagitek waduh cek pikiran orang kos inul teh batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teteh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hidmat ka guru moal we kajen kumaha ge eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutna keneh atau dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleut keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisa tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hirup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae naik bahkan guruna geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu udah cerdas leumpang sorangan ti mana ngamimitianana nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah
parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunya jeung makhluk menuju wusul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah. Nah terus di dieu yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkan ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat makom eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha nasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharruf fi jalbiha qaskuba ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah huda kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu batur da nu ngaroko ieu ngaroko kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak ikut kharqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkan ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah lamun urang eueuh guruan hese matak makelah guru cing coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis sela kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah ai urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gade ieu kabair nya ieu nya sing gade tah sia kudu dijauhan ieu kabair dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kadaritu orenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres. Nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur bae nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarake datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa. Terus abelah dina waro waktu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik ilmueun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat gugus sakitu bage nuturkeun metode eta bage bakalna geus khariqun lil adat urang
geus kabairna dijauhan, sogoirna dijauhan, warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang, mulai yakin aya ka Gusti Allah, pasrah ka Gusti Allah, taslim jasa ka Gusti Allah, geus aya sorangan bakal timbul. Ngedan kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan, sogoirna geus, kemudian warokna kurang geus ditimbulkeun ku ari kurang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan sorangan otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu. Nah kuari mulai mata jeung ceuli dikaallahkeun, ulah ayana naon di jero hate kuno tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa. Kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan tuh henteu make metode digentur mah aya nyeun alif, cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye, nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideulekeun urang deule ye tah nyeun ba kos kieu cet tak kos kieu terus ain oge pak didelekeun teu melang teu delekeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun tadi puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu didelekeun ku urang awas mesti salah muterkeun set puter ka dieu puter tek aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tek tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok memang teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru ba ka diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ikeur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif ba na terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal na katurutan ku maneh nulis sok dek nulisna kata kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif ba na bae engke jeung kripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kaditu. Nah ieu ibadah ge sarua. Ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun. Sogoirna ieu kieu cara warokna ieu kos kieu warokna tah. Engke maneh hudang ti peuting, mandi, hudang ti peuting kabeh mandi. Wudu. Carana kumaha? Deuk mandi teh ya urang perasaan mayit. Dibere ku nyana bukuna tah kumaha Bakri bahwa urang teh mayit. Kemudian orang dipandian terus dibersihan orang teh mayit perasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa orang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres orang boga perasaan mayit bae terus beres terus orang teh make baju orang teh keur dibungkus mantak lu bagus mah nu putih abah jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit na didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeunana Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah
deui ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibeja geus dibere-beja ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lieu teu beda jeung kuda sander sok geura la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan urang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta qadar Allah kidituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dagang urang ka ditu hibah urang hayang dagang sanggeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes sejuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta qadar bakal untung mah rugi bae di sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mentak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebah lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku ari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalil aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah nya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tah ini dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lo mencan tibalik can bisa nah iya urang dituntun ku guru iya kabairna tinggalkan iya sogoirna tinggalkan warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun det naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ayo osok masih ngadulang layangan teh nya dasar tukang ngadulang layangan kabeh urang ulur tarik kemat renggan kemat kakalerkeun jet urang kos lang layangan dioper-oper kumu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah leumpang sia diuk sia kiceup sia dengekeun ku sia sok sia geus tah eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna matak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah iya lo hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap
encan siap kacangna geus aya, jagongna geus aya, dek dipelakeun. Ari encan digaru-garu acan mah teu kumaha melakna. Kacangna geus aya, parena geus aya, sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh teu kumaha ditandurkeunana. Geus dideuleu heula kesiapan tanahna. Ieu nak dipelakan pare, woh lamun geus diwaluku, geus digaru, geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna. Kieu cara melakna. Ieu dek belah kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya, nu dek mere zikirna geus aya, lahanna nu can aya. Tah dibalikeun ke bakal tibalik sorangan urang. Sababikul himam la takhriku aswarul aqdar. Jak kabeh ge ku qadar Allah. Atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah, kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang. Kajen kukumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae. Urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah, kawin mah kawin bae. Urang teh hayang sugih cak qadar Allah, susah-susah bae. Urang hayang susah cak qadar Allah, sugih-sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar, eta lah nu dimaksud ku wali. Eta lah nu dimaksud ku hikam. Ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun. Nah ieu lah metodena. Nah ieu kakarak secara global hungkul. Oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Islam orang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat munahin moal aya ngarasula ka Gusti Allah. Munahin jasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu di naon kitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh des beres. Tinggal urang kuari menuju ka hareup. Nu enggeus ka tukang teh ya, dosa malulu berarti. Lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana. Engke di mana urang diangkat dari pangkat sholihin eta salat urang teh asa dosa. Eta urang salat urang eta asa dosa. Diangkat jadi wali di pangkat sholihin teh urang asa dosa. Urang teh eta nobatan kerja di sholihin ge ieu teh teu kaburu bae. Mun teu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang. Teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat sholihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah. Jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk jalbiha kataharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sebulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make gideg heula make napas heula ke geus beres naek geus beres naek geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg. Nges jadi nama jak nges perasaan urang teh ayat di lautan ilmu Allah, urang aya perasaan ayat di lautan basar Allah, urang teh ayat di lautan sama Allah. Hasil tapak urang teh nges dikelekep dina ilmu Allah. Nges bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di mushola asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu matak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana. Sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji Allah bae. Ieu kakarak secara global bang hulanan tah nek jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal zikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia, tina makhluk, tina nafsu, tina setan. Urang ngomong gitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajeun ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah kudu ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan.
sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan naon hartina gadis Lampung naonan nu aya mah ribut malulu naonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya ngailah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae pos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadi da urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat ka situ teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat tipe tinggal sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ya urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakalan ngeunaheun tepatnya dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae maka zake lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arif dabsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka angka latakum bihi lidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ari ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang turun urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka imah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon geus kumaha Allah bae lu badak diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya badak diselang-selang ieu mah asalnya nyaho bae heula mungkin lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae nalih jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-gudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa
eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tapakur saatin afdalu moh beung sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokoknya nama siet dak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sanad datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad di nyahoan ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeung nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu bukir cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-culek bae neuleun jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebalnya hujan deui aduh dibalas deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam.